warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Novi Karlinda Safitri ti kelas 12 bahasa. Simkuring bade ngalaporkeun hasil resensi carpon tina buku Kanagan Opat anu judulna Buuk. Pangarangna Mariam Susanto, pamedalna Sivi Geger Sunten, pandalna genep kaca. Carpon buuk teh nyaritakeun tokoh utama nyaeta Bineni anu bingung buukna rek dicet warna beureum atawa tetep jadi hideung. Kabingungan Bineni teh awalna nyaeta Ceheti sareng si Cikal bebeja ka Bineni anu sok nuturkeun perubahan zaman yen zaman kiwari teh buuk nu keur hits teh nyaeta warna semu beureum highlight. Bineni poe ka poe teh mikiran omongan Ceheti jeung si Cikal rek dicat warna beureum atawa angger tetep warna hideung. Akhirna sanggeus dipikirkeun ku Bineni mutuskeun yen arek dicet buukna warna beureum. Tapi barang red tingali ka kaca anu ditingali teh lain Bineni tapi aya sosok anu hideung jangkung badag jiga jurik jarian. Sanggeus ti eta Bineni teh ngarasa nyesel kitu geus dicet warna beureum buukna. Unggulan cerpen ieu nyaeta tokoh utamana nu genre dijelaskeunna oge latar waktu jeung suasana nu genre dijelaskeun. Aya oge kakuranganna nyaeta perobihan latar tempatna anu teu sinkron nu di mana si panulis nyaritakeun tokoh utama dibulat-belitkeun. Amanatna nyaeta ulah gampang percaya ka omongan batur anu alus di batur teu sarilana oge alus di diri urang sorangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.